Jadi malam nisfu Syaban Yasin kahiji minta dihampura dosa, Yasin kedua minta dijembarkeun rezeki jang ibadah, nomor katilu minta diberi keyakinan ibadah ka Gusti Allah, cinta mantap mahabbah tur husnul khotimah. Aduh cenah kieu kula mah panjalma baheula teu bisa maca Yasin cenah ieu mah. Kulhu bae kulhu. Sabaraha cenah kieu kulhu 3. Tilu. Ulah loba 3 lah. Si gering sama leuwih ti 3 gering. 3. Ke batur eureun Yasin enak ini. Kemulayane nu kadua kitu kene. Katilu kitu kene. Kulhu ge cenah kula mah teu bisa kieu. Teu bisa jeung kula maca kulhu. Bismillah. Bismillah ge cenah coba dengekeun Bismillahirrahmanirrahim. Eta bae geus. Geus eta maksimal kitu, sakitu ge ka sorga geus pokona. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Teka rasa urang waktu ternyata geus aya di bulan Syaban hampir pertengahan. Di bulan Syaban urang osok ngayakeun nisfu Syaban. Saparo bulan Syaban pertengahan. Kangjeng Nabi dibere resep jasa puasa Senin Kemis. Kangjeng kos urang bae kitu umat. Alhamdulillah ngabohong saeutik. Di luar Senin Kemis ge Kangjeng Nabi marsep puasa. Sering orang ngadenge penceramah di Kifudoli, di kiai-kiai nu sejen, di mana Kangjeng naros ka Siti Aisyah, isuk-isuk aya naon ieu dahareun? Teu aya tuan. Oh eta aya mah puasa. Tanyana ge tanu ngomong kitu, henteu kitu. Teu endangan jajablog we biasa. Aduh, kan dongeng doang atuh dongeng aja. Neangan duit mah di mana bae. Tuh. Kangjeng eta luar biasa. Ngaroskeun aya naon dinten ieu teu aya puasa. Urang mun jadi salaki kitu tah sikap urang ka pamajikan moal aya nu ribut. Moal aman ujian. Neng, aya naon di dapur? Jatena naon Kak? Puasa Kakak mah. Atuh neng ge puasa. Mantap. Masyaallah, murigak bulu ngadengena. Murigak bulu ngadengena. Mun aya mah Kangjeng Nabi. Neng aya naon Aisyah? Bae aya naon? Aya korma sabaraha? Aya 2 urang nyarap siring hiji. Ya Allah. Mun aya hiji siring sabelah. Masya Allah. Inah. Kurang mah lain kan. Neng bae naon dahar? Kos nu mere balanja bae. Aju bae teh jige galedeg dah. Datang nanyakeun mere. Urang pan ngajawab salah teu ngajawab salah. Aing nu kamari. Emang kamari mere sabaraha? Pan kamari aing mere duit ka sia 50.000 cak aing ge satauneun. Cek pamajikan insyaallah aing mah bisa satauneun ge. Hebat amat sia. Tuh, deuleu tuh. Ngagantung. Naon? Kalender. Satauneun tah. Leg-leg ku sia.
tungtung nama geus mal beres orang menurutan Kangjeng Nabi baca bagai isuk kurang neuleuh ka dapur di pantarari isna teh dapur nu ngebul geus teu kudu nanya daripada ribut puasa aing lah ai siap puasa ge aya anak kakak mah puasa neng dia teh nanaon atuh teh nanaon kakak mah puasa aya anak dek dipuasakeun tadi nurutan Kangjeng Nabi mah tuh telok pikiran anak jadi aya anak bagi para ruasa ngeunaheun nya mah urang tetep untuk nomor ribut deui. Nah, sikap Kangjeng Nabi luar biasa, Masya Allah, nyontohan ka urang. Komo lamun kieu mah ye neng tah ieu jadi jang poe 500.000 tapi kakak mah ulah ditawaran dahar puasa. Ieu mah jang neng jeung keluarga bae. Geus dalalahar ka dinya 500.000 cukup kan supaya itu isuk mah lain deui, Geunaheun berasan kana hate teh. Ya Allah. Bener kakak hebat amat kak. Ya Allah, bere deui 500, bere deui 500. Menang saminggu teh kak, menang di mana tah duit? Kongkorong dijual. Udah ribut ka tungtungnakeun. Suul khotimah. Nah, ya Kangjeng mak resep. Ditaros Kangjeng kok Kangjeng osok puasa Senin emang aya naon? Oh, cak Kangjeng. Senin hari kelahiran kaula, betapa bersyukurna kaula dilahirkeun dina poe Senin. Rasa syukur kaula maka ngalaksanakeun puasa. Ya Allah, bersyukur ka Gusti Allah lahir salamet poe Senin. Mantak puasa. Nah, iyalah kehebatan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh Senin puasa. Nomor kaduana Kangjeng osok puasa dina poe Kemis. Ditaros kunaon tuan sok puasa poe Kemis? Oh, poe Kemis eta aya laporan amal mingguan. Jadi saminggu sakali amal urang dilaporkeun ke Gusti Allah poe Kemis cak Kangjeng. Betapa senengna resep mun buku mingguan dilaporkeun ka Gusti Allah kulana keur puasa. Mantak urang ge alhamdulillah. Masya Allah.
baik kemis teh begitu dilaporkeun aya nu keur di mall. Allah, di pabrik kene, di kantor. Gusti Allah. Tah Senin Kemis dah kaget. Aya laporan tahunan. Laporan tahunan ialah dina pertengahan bulan Sya'ban. Tah eta laporan tahunan tah mata. Ai poe Kemis mah laporan per minggu, hari nisfu Sya'ban mah laporan per tahun. Mendak iraha cenah Kiai nisfu Sya'ban na jatuhna pada malam Salasa. Urang nanggalkeun Salasa, Rebo Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Salasa. Naon teh teh kudu digawean? Masalahna naon ge? Dik maca Quran satamatan sapeting mangga. Masalah. Usaha masal kos kitu ngagibeg bangunna teh. Atawa dek zikir tuh 100.000 sapeting. Ayo, masalah. Sholawat 4.444. Sadake udah kapilih hiji ge. Udah kapilih. Dek dilaporkeun ka Gusti Allah kanu bogana, masyaallah. Kuat ka dicoret-coret buku urang. Geus atuh urang nurutan Ba'dul Arifin bae maca Yasin 3 balik pada maghrib nu di majelis di masjid berjamaah di mushola di imah atau perorangan dek sorangan bae cedah ieu malah bung babarengan mah enggak adek jeung keluarga belah cenah hega masalah di mushola bae riungan leutik adek di masjid bangga di majelis bae penting maca. Nah cenah deka peting-petingkeun bae cenah macana. Ayo coba bakal moal tah kos kitu mah tah. Asal geus rada dipeting-petingkeun bae geus. Ya Allah, ya Rabb. Maca Yasin kahiji menta dihampura dosa. Supaya dosa-dosa urang dihampura ku Gusti Allah. Mentana kitu. Doana aya di Majmu Syarif atau di kitab-kitab hikmat di kitab Thariqah. Maca Yasin kedua menta dijembarkeun rizki lantaran urang mabeuki dahar, beuki nginum asal teu dahar tihang aya 2 tihang. Tihang jadi 2 kieu. Horenganan lapar. Masya Allah. Tak urang tak pagawean wadau kos. Jadi maca Yasin kedua menta rizki nu jembar jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu teu kudu sugih-sugih nu penting cukup. Bahasa sakitu ge cukup luar biasa ta. Khairul rizki ma yakfi cak Kangjeng Nabi. Masya Allah wa khairul zikri ma khafi. Kangjeng Nabi ngabahasakeun khairul zikri ma khafi wa khairul rizqi ma yakfi. Ya Allah. Pang bagus-bagusna zikir nu teu kanyahoan ku batur. Ai Haji Pendi mah pan illallah. Illallah. Orang cau nu kadeuleun aku nya. Zikir setan. Mani ngeluk-ngeluk gitu. Ai sorangan mah tilok. Tilok ye nama sorangan. Gering mun zikir sorangan gering. Aduh bagus mah khairul zikri ma khafi. Teu kajahoan ku batur bangun keur diuk we horeng keur zikir. Kan mantep beusi kapanggih jeung Ki Fudoli kieu. Nah eta teh keur ngalamun. Hayang ganti mobil. Khairul zikri ma khafi. Galbu keur di mobil, di kereta, di pesawat, lempang di Masya Allah, wanunya hanya Allah. Itulah para aulia-aulia Allah Subhanahu.
wa khairur rizki ma yakfi pang bagusna rizki nu cukup hayang dahar aya cukup hayang nginum aya wareg seger hayang naik kendaraan alhamdulillah hayang sepeda aya sepeda hayang motor aya hayang mobil Lexus aya mayak cukup teu kudu loba-loba teu kudu Masya Allah hayang sare kamar aya hayang tiis aya AC kan gitu amat gitulah khairur rizki mayak cukup jang urang jang keluarga aya tamu bisa kasuguhan ku urang cara Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis asal anu ka imahna kudu dahar bae percis eta saya sabalikna si eta mah teu meunang dahar Kangjeng Nabi Ibrahim asal malah nyadiakeun pos-pos jang jelema nu lewat supaya ulah kalaparan dahar gratis ya Allah ongkos lurah dek calon gratis dah bupati dek calon gratis geus jaradi muskilah jadi malam nisfu Syaban Yasin kahiji minta dihampura dosa Yasin kadua minta dijembarkeun rezeki jang ibadah nomor katilu minta diberi keyakinan ibadah ka Gusti Allah cinta mantap mahabbah tur husnul khotimah nah ke malam Salasa ajeuna kula mau malam Salasa ke hitungna deuk malam Rebo mangga bae masalah diserahkeun ka ente utang hitungna mah geus ente mah jagong hitung datang ka hutang ge teh impas-impas jago-jago nang hitung tah gitulah nya dina seputar bulan Sya'ban ieu nisfu Sya'ban kula mah insyaallah malam Salasa saya nu hitung malam Rebo atuh mangga eta mangga nu penting urang maca Yasin sabada maghrib aduh cenah kieu kula mah panjelema baheula teu bisa maca Yasin cenah ieu mah kulhu bae kulhu sabaraha cenah kieu kulhu 3 saya tilu ulah loba-loba 3 lah si gering sama leuwih ti 3 gering 3 emang nu manjak 3 kula cak Kangjeng Nabi man qaraal ikhlas saja lemah nu maca surat ikhlas 3 sarua jeung Al-Qur'an Jih madak urang ngariung teh maca kulhuna 3 eta teh Al-Qur'an asal ngariung we kulhuna 3 nilaina Al-Qur'an Masya Allah cek Kangjeng Nabi sanu cepet-cepet cek Kangjeng Nabi nu bisa namatkeun Al-Qur'an bakal dibere hadiah waduh sahabat sat maraca Qur'an wah cepet Sidina Ali mah kieu Ali kudu miluan entos kan entos tamat alhamdulillah cepet amat macat kulhu 3 gitu pan bisa gitu pancak Tuhan jadi sak Tuhan teh cara saja lemah nu maca kulhu 3 sarua jeung Al-Qur'an atuh kula mah beres eta tadi dasar minantu aing jeung Kangjeng ada teu gagal Kangjeng boga minantu mantap biasa mantap cek Kangjeng Nabi ana Madinatul ilmi wa aliun babuha kula gedong ilmu gudang ilmu ali lawangna ka mana bae kapanggih bae ta ku Sidina Ali mah atuh geus langsung hadiah dibikeun langsung ka Sidina Ali nu sajen kararieu bae pan cepet amat li 3 kulhu tah 3 kulhu sarua jeung Al-Qur'an geus batur maca Yasin nya nama kulhu 3 bae geus beres ngarokok heula tinggal cek nu maca Yasin tolol amat budak ulah tuh datang ka ngarokok geus ya bener deh kita kuki uci aing macana jangan ngarokok baca Yasinna sepanjang maca kuluna sepanjang Yasin
jadi batur maca Yasin ieu mah kulhu bae terus ulah gajah-gajah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan terus. Ke batur eureun Yasin enak eureun. Ke mulayana nu kadua kitu keneh. Katilu kitu keneh. Kulhu ge cenah kulhu mah teu bisa kiai. Teu bisa jeung kulhu maca kulhu. Bismillah. Bismillah ge cenah coba dengekeun Bismillahirrahmanirrahim. Eta bae geus. Geus eta mah sia mah kitu sakitu ge ka sorga geus pokona. Bisa da sakitu teh kuat. Tuh hese-hese. Ya. Nah, etalah ulah mikiran puasa. Mikiran isbu baheula malam Salasa tah. Aing jadwal aing ke mana malam Salasa ieu. Nah, besi boga jadwal kayak Yasin di mobil. Oh masalah, maca Yasin di mobil ge gitu. Jadwal naon cenah kiai gilir ke nu ngora. Ndai malam Salasa mah luangkeun ba'da magrib ulah ka mamana. Sebab mejihna dilaporkeun kitab urang, buku taudan urang. Supaya tahun kamari diasinan, tahun ieu diasinan. Ke malaikat kan neuleuna awal jeung akhir. Buku Haji Pendi mana? Awal Yasin, akhir Yasin. Sorga. Protes ya nu sajen. Kok bisa dikasorgakeun? Ieu bagus cenah awal jeung akhir. Tengahna deuleu. Waduh, barang di deuleu tengahna eceng gondok malulu. Wah. Aduh, cek malaikat teh ulah di deuleu tengahna awal jeung akhir eta kitab tangan di deuleu awalna, deuleu akhirna. Oh, bagus ya. Bagus guys, bagus. Ya, urang sugan kitu bae. Lain pendi ieu. Tah. Nisfu Sya'ban. Anajan aya nu ngabid'ah-bid'ah. Oh, tapi lamun salat maulah. Aya salat nisfu Sya'ban. 100 rakaat, 100 rakaat ulah bid'ah. Bisa aya di lembur-lembur, di musala-musala nu ngalaksanakeun salat nisfu Sya'ban, urang ulah milu. Ulah. Ye, atuh kiai teh sanajan teu dilarang emang embung ieu. Kula mah ngeunaheun ngadenge kiai dilarang gitu. Atuh boro-boro eta ja subuh ge qodoan. Ngan ulah. Ulah bae geus mah. Sanajan aya kiai nu salat nisfu Sya'ban khusus sama kuduna boga silsilah teu meunang sambarang salat nisfu Sya'ban mah kudu nu belah ditu jeleman aya khusus lantaran doa ge khusus lain jang doa sorangan geus serahkeun ka ahlina 100 rakaat. Baheula di Bandung di Cilember jajangan Syabudin ngayakeun. Baheula aya deui di Cililin almarhum Kiai teu kudu disebutkeun ngayakeun. Tapi ku kiai-kiai ieu disinggung-singgung. Aya ngan atuh geus kitu bae pamake sepuh baheula nu ahli Allah diteruskeun kun biasa ningnang. Besi aya di urang di perumahan di mana urang mangis bae kudu baca Yasin bae urang tilu balik cenah kula mah tilu balik bahasa saya teu amat cenah hayang bangsa 15 balik masalah awas Yasin bener sia teh awas kayak ngomong di hareupeun aing doang sih 15 tungtungna hiji ge henteu tilu ya Allah ya Rabb geus tah jang panenget-nenget ti kuari-kuari Minggu Senin. Oh, tinggal sapoe berarti. Sapoe malam Salasa. Nu nanya kiai aing ngaji sabaraha balik deui sia bae heula ngaji bae lu sok nanyakeun sabaraha kali deui. Ngaji ge karak 2 kali sia. Nanyakeun ke pre. Ya Allah, ya. Haju nanyakeun pre bae.